Para mitra sadaya nuju sami-sami ngabandungan dongeng, nuju duna Cipanon Indung karangan Kileksa. Tikaraos aina nincak bagian ke-28 nya para wargi. Aduh, menyerelek ai waktosnya asa cikene bagian kahiji aina geus 28 deui cenah kitu. Mangga atuh. Sadinten 2 kali upload para mitra. Jandan Cipanon Indung karangan Kileksa insyaallah dugi ka tamat engke kirang langkung 86 episode. Tamatna para mitra mangga insyaallah tamat dongengna engke dina waktosna. Salajengna atuh ngaturkeun nuhun ka sugih kaum dangu nu paros noya subscribe sareng locengna, nu paros noya like-na, nu parantos ieu para mitra komentar, atur nuhun sadayana. Anu sering ngabagikeun, bagikeun kan teu acan uninga para mitra. Sok aya kene cenah wargi nu teu acan uninga cenah baheula mah meuni cenah kana dongeng Mang Jaya. Keur leutik cenah kitu. Ayeuna mah geus geus incuan teu kitu wartosan teh wargi. Oh da Mang Jaya kitu da. Tahun ayeuna teh tahun ayeunanya para mitra sadaya. Tahun ayeuna teh tangtus lagi Mang Jaya teh kana 80 tahun para mitra. Terus langkung 80 tahun teh para mitra nalika ayeuna ngarekam kitu. Aduh, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun baribu nuhun laksa ketika bingahan. Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-28 urang lajeng deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ye dongeng mung sakadar sawangan, rekaan, hayalan, karangan, jadi teu aya leresna para wargi atanapi teu aya buktosna para mitra. Pilih nu kasabitna mika sabat tempat hapunten sanes dihaja saur Kileksa oge. Atuh kitu deui Mang Jaya hapunten nu kasuhun. Adina mang dongengkeun ieu dongeng seueur kalepatanana. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung dina bagian ke-28. Para mitra kaum dangu, karta ngahuleng. Manehna ngarti kana omongan Ki Jaladri nu ngandung ancaman. Hartina kasalamatan diri karta ayeuna aya di dadam paleungeun Ki Jaladri. Lantaran karta geus aya di jero rombongan bajo anu kacida jahat jeung telengesna. Ku karta geus kaharti kabeh. Kunaon maneh ngahulang? Teu sanggup ngajalankeunana? Sanggup, jawab karta tegas, hatena ngageter. Jajantung ratug asa reuwas ngedalkeun kasanggupan kitu teh sabab ngandung harti. Yen karta geus resmi jadi balad bajo, nu hartina jahat deui bae. Tapi rek nolak oge teu bisa sabab kasalamatan karta diancam ku Ki Jaladri. Syukur. Dewek ngerasa bunga. Rek geura reureuh sabab awak maneh can jagjag pisan. Engke mun geus sehat urang ngamimitian latihan, maneh kudu bisa ngojai, kudu bisa silat jeung sajabana nurutkeun kaperluan di tempat. Tah kitu. Tapi naon pagawean urang nu sanyana kuring perlu nyaho karta tumanya. Hayang ngakurkeun sangkaan manehna jeung pangakuan Ki Jaladri. Nah bener atawa henteu? Oh heuh maneh can dibejaan. Pagawean dewek sabatur-batur usaha di laut. Tapi lain nguseup atawa ngaheurap, lain ngala kerang atawa hurang, ngala duit jeung barang-barang berharga tina kapal. Da kitu carana euy. Kaharti ku maneh karta? Antun aku mah carana ngala duit tina kapal teh. Karta coloho. Belet sia. Belet maneh euy. Dasar can apal kana kaayaan di laut. Maksud dewek ieu, mun aya barang nu ngancik dina hiji kapal, eta barang bagian urang. Carana ku jalan ngeureunkeun kapal nu keur balayar, rebut harta bandana kabeh, mun jalma nangawan podaran sakalian bangkena alungkeun ka laut. Moal nu nyahoeun da kitu. Oh, jadi bajo? Karta rada ngajenghok reuwas. Bener. Dewek sok ngabajo. Sabab eta pagawean geus ngalemah, mangrupa hiji pacabakan nu kacida nguntungkeun keur dewek euy. Kumaha? Rek naat ka dewek atawa moal? Mun moal, ayeuna keneh dialungkeun ka laut.
bisa jadi cucuk rungkang keur dewekna jaga. Jawab Ki Jaladri. Kawas nucang caya keneh ka Karta bisi teu daekeun diajak jadi baladna. Ari Karta teu aya pilihkeun deui kapaksa manehna nurut keur saheulaanan. Nyari geus puguh kitu mah teu naon-naon heug kuring nurut. Syukur. Jung geura ulah loba teuing ngawadul bisi capek. Engke mun geus jag-jag urang ngamimitian latihan. Karta nurut, manehna buru-buru asup ka kamarna. Goledag ngagoler dina bangku panu neuteub ka lalangit. Ari kapal kadenge ngaguruh mesinna dihirupan deui. Sewuk maju meulah cai, rek balik ka tempat matuhna. Sora cai seah para mitra ngaguruh awor jeung sora mesin. Mepene Karta nu keur ngahep-hep di kamar ngumar lamunan. Harita Karta inget ka anak jeung pamajikanana. Inget kana pagawean nu ditinggalkeun. Karta ngarasa kaduhung sagede gunung bet babari robah pamadegan. Babari kabitaan ku barang nu can puguh. Akhirna ayeuna ngalawan ripuh. Ngalaman ripuh riweuh lantaran ragrag kana jalan nu kacida gorengna. Jadi balad begal laut lain lalampahan nu hade sabab jelas eta teh jahat. Nasibna jadi kieu tu aing teh bebas tina panyara ragrag kana kasusah hirup nu lain memeusan. Aina kop deui ku Raja Bajo. Atuh beuki riweuh we aing teh geus moal aya harepan nu mercaya ka aing. Keur mah buronan katurug-turug jadi balad Bajo. Beuki jahat we aing teh meureunnya. Najan ngaku jalma bener bager ge moal aing nu percaya ka aing. Kudu kumaha lamun geus kieu ye. Cek hate Karta bari rumahu ciptaan jeung lamunan ngabelesat ka daratan. Hayang hirup tentrem di lemur matuhna tapi ayeuna angkleung-angkleungan dina kapal Bajo nu can puguh karuhan tujuanana. Kapal tulus maju beuki tarik, nyebuk meulah cai. Manuk-manuk laut pating kalayang luhureun kapal. Sakapeung katempo pating sareot nyameran mangsa. Teu sieunneun ku omak laut anu pating juringking. Juringking jung kiring. Pating jung kiring ari Karta asa di ayun-ayun asa dipepende ku ngaguruhna sora mesin kapal. Akhirna reup sare tibra teu inget kana naon-naon. Wanci lohor kapal tepi ka basisir hiji pulo. Reg eureun kalaweng aya tamang nu dialungkeun ka darat kurawi ngait kana patok para mitra. Ret nyangreud pageuh naker. Anak buah Ki Jaladri geus ahli dina ngurus kapal. Geus teu aya kakagok atawa asa-asa, kapal eureun jangkar geus diturunkeun, celeng-celeng anak buah Ki Jaladri. Laluncatan ka darat tuluy nurunkeun barang-barang meunang ngabajo peuting tadi. Eta kapal nyumput di hiji pulo anu loba batu karangna. Teu kaciri ti kajauhan sabab eureunna tina sela-sela batu karang nu pating jung kiring. Eta pulo taya deui eusina iwa ti balad Ki Jaladri. Taya nu nyaho jalma luar mah kawan tu teu kaciri aya tempat pamatuhan. Budak, turunkeun sakabeh barang nu aya dina kapal. Tuluy bawa ka guha. Mana si Karta sina turun buru-buru bisi kabur. Ki Jaladri paparentah ka anak buahna, salah saurang anak buahna nerangkeun. Yen Karta sare keneh. Ngahaja teu buru-buru digeuingkeun bisi kabur atawa jadi halangan kana lancarna pagawean. Ki Jaladri balik ti heula ka guha anak buahna tuluy digawe. Tapi karengse sanggeus sagala rupana beres. Karta aya nu ngageuingkeun korejat hudang. Panon katara beureum lalembutan can kumpul kabeh. Hoya kumaha teh euy, sebeurang ceuk Karta. Lain beurang deui ti tadi ge beurang. Geus tepi ka tempat tujuan, yeuh urang ka darat. Urang reureuh di imah euy nu merenah lah. Batur geus tarurun kabeh teh, jawab anak buah Ki Jaladri. Tuluy ngaleos ti heula kaluar ti eta kamar, langsung turun bangun rusuh. Karta teu ngomong manehna gancang nuturkeun. Panona rarat-reret mitenan kaayaan di dinya. Tekung silila geus leumpang di darat nuturkeun anak buah Ki Jaladri. Muruh hiji guha nu pernah narada jauh ti basisir. Akhirna sup kalawang guha. Di jero caang remeng-remeng kaayaan bersih jeung raresik pikabetaheun. Karta ge kataji ku eta patempatan. Atuh bari leumpang teh gawena runda grandeg rarat-reret kawas nu hayang sidik pisan. Akhirna tepi ka tempat ngariung kasampak teh Ki Jaladri keur ngabaheuhai bangun tumanina.
Udud padudan meni nyerebung anak buahna ngalingkung. Dariuk sangeunahna ari di tengah-tengah numpuk barang nu rupa-rupa. Hasil usaha peuting tadi. Karta colohok kaget nempo barang nu sakitu lobana. Atuh ngajanteng bae jiga nu kasima teu buru-buru diuk. Karta, diuk di dieu jeung dewek. Ulah palahak polohok jiga semah deuleu. Sabab ayeuna mah geus jadi bala dewek, sok diuk. Ceuk Ki Jaladri bari gugupai. Karta asa kagebah. Gancang nyampeurkeun gek diuk digireun Ki Jaladri. Hampura we. Kuring mah reuwas asa ngimpi. Maklum kakara keneh atuh da teu naon-naon. Taya rugina kitu-kitu we mah. Tapi kieu ye. Ieu barang urang bereskeun heula ka gudang. Mun geus beres urang latihan, sabab maneh kudu buru-buru ngarti kana tata cara usaha. Pageto urang irit deui ka laut pikeun usaha. Da kitu, kumaha? Kaharti? Kaharti kuring mah rek nurut we. Sanggeus sarerea ngarasa jag-jag deui. Tuluy digarawe ngasupkeun barang-barang ka gudang. Sarta dipilihan heula ngalah babari anu rek nyokotna. Duit geus dirawat ku Ki Jaladri, barang-barang sejen ditumpukeun di gudang. Akhirna pagawean beres, anak buah Ki Jaladri arasup ka kamarna. Sewang-sewangan. Reup sarare tibra teu malire kana naon-naon nu tinggal teh iwa ti Ki Jaladri jeung Karta. Ari Ki Jaladri mah para mitra taya kacape. Manehna geus teu sabar hayang geura nurunkeun pangabisana ka Karta. Sangkan buru-buru ka ala gawena bisa ngabantu kana usahana. Bisa namahan balad pikeun ngabajo kapal-kapal laut. Heuleut sajam ti harita Karta jeung Ki Jaladri geus aya di luareun guha. Muruh hiji palatara nu lega deukeut basisir. Karta dilaan bajuna ngan ukur make calana bungkul. Ku Ki Jaladri rek ngamimitian diwarah sina nyaho jeung apal kana tata cara ngabela diri jeung nyerang musuh di laut. Karta, tempokeun ku sia. Gerak anu kahiji, ceuk Ki Jaladri terus metakeun jurus nu dipibana ku manehanana. Ditemongkeun ka Karta dina gerakan nu lambat, maksudna masangkan babari katangkep ku Karta. Sanggeus rengset tuluy sina diturutan ku Karta. Barang perak diturutan Ki Jaladri colohok bengong sabab gerakan Karta geus beres. Sakali ngajar geus bener malah leuwih apik jeung taliti. Hahaha. Da. Geuning geus bisa ha? Ti saha sia guguru? Kuring kungsi guguru ti hiji jawara urang Palembang, ngaranna Murod. Tepung jeung kuring di Panyara lilana kurang lebih 1 tahun. Ngalatih ka kuring eta kitu? Jawab Karta teu asa-asa. Taya niat nutupan pangalamanana, Ki Jaladri unggut-unggutan paroman marahmai. Nu bener sia Karta. Nanya sia maneh kungsi jadi murid si Murod. Dewek masa cangcaya euy asa teu percaya kana omongan maneh. Nah, make cangcaya sok ya jajal. Kuring geus boga ilmu bela diri, ngantang tu we can tapi kana tingkat nu cukup, ukur tambah lumayan. Sok urang taruh ngadu jajaten jeung kuring. Karta nangtang manehna asa aya kasempetan pikeun ngajajal pangabisana. Beres lah. Sok maju sia Karta. Dewek rek ngetes. Nah nyan sia teh atawa henteu boga pangabisa. Dewek apal kana jurus-jurus nu dipibana ku si Murod. Sabab kungsi babarengan jeung dewek. Mun maneh bener-bener kungsi guguru tangtu kanyahoan. Geus kitu mah teu miceun waktu geraduanana tarung ngadu ilmu, ngajajal pangabisa. Tetela Karta teh geus eusian, sok sanajan can bisa mapakan Ki Jaladri. Tapi ku sakitu geus cukup ngagumbirakeun ari sabab Karta geus bisa nyingkahan sababara jurus Ki Jaladri. Sarta geus bisa ngasupkeun serangan nu cukup ngabahayakeun. Akhirna sabada tarung kira-kira setengah jam. Ki Jaladri ngajak eureun. Reg nu tarung eureun Karta ngahegak bakat ku cape. Kesa ngucur maseuhan awak, beungeutna burahay beureum. Kumaha atuh para mitra Ki Jaladri? Ari Ki Jaladri mah para wargi tetep ayem. Dengan rasa capek cirining geus leuwih luhur tingkat pangawasana. Tetela euy bener euy. Syukur Karta. Dewek bunga kitu mah. Yakin jurus-jurus nu dipibana ku maneh akur jeung jurus si Murod. Sabab dewek geus apal kabeh oge. Ceuk Ki Jaladri bari nyodorkeun dampaleungeun. Ngajak sasalaman ka Karta. Gep ku Karta ditampanan hatena teu puguh rasa aya atoh aya sedih.
Atohna pedah tepung jeung hiji jalma nu ngaku wawuh jeung guruna. Sedihna bet diparengkeun tepung jeung gegedug bajo padahal murod mah jalma hade-hate. Kuring atoh tepung jeung anjeun syukur we wawuh jeung guru kuring mah meureun kuring teh bisa namatkeun diajar sabab ku murod teh teu kungsi tamat anjeunna kaburu bebas tina panyara balik ka lemburna tapi kuring penasaran na pernah naon ka murod teh dulur atawa saguru ceuk Ki Karta bari neuteup. Manehna beuki panasaran. Kieu Karta. Jeung si murod lain durul lain baraya, tapi babaturan dina mangsa keur guguru di ujung kulon. Manehna kungsi babarengan jeung dewek samemeh katewa kudu wajib. Sabab manehna buronan nu kabur ti Sumatera ka Pulau Jawa. Jadi dewek percaya pisan euy. Mun maneh kungsi babarengan di jero panyara sarta jadi muridna. Syukur euy. Syukur Karta, dewek asa karagaragan bentang euy dina wahaing ku bunga. Jeung murod teu bisa tepung deui tapi jeung maneh diparengkeun ngahiji. Karta ungut-ungutan ayeuna mah ngarti naon sababna. Karta ngahuleng ras inget kana lalampahan nu geus kaliwat. Oge sakabeh amanat murod inget deui. Tapi ayeuna manehna teu bisa ngajalankeun amanatna sabab kalah ka ngahiji jeung balad anu jahat di lautan. Nah, sia kalah ka ngahuleng Karta. Di dieu taya waktu keur ngalamun euy. Sabab waktu jeung tanaga nu aya kudu digunakeun keur usaha. Taina aya kasempatan nu hade, yuk urang laliar latihan di laut. Maneh kudu bisa ngamudi kapal, kudu bisa ngurus jeung ngatur dina kaayaan kumaha bae oge. Sabab anak buah dewek kabeh sagala bisa. Nah jadi barah kitu, ngarah teu mata kaplah mun salah saurang cilaka. Yuk urang ini. Karta teu nemalan manehna nurut kana pangajak Ki Jaladri. Duanana laleumpang muruba sisir tuluy leumpang ka kenca kira-kira 300 meter. Serong ka basisir nu pinuh ku batu-batu nu sareukeut jeung luhur. Batu karang nu ngahalangan kapal sangkan teu kanyahoan ku musuh. Rek ka mana urang teh? Karta nanya sanggeus aya di darmaga. Ayo naik. Kana kapal, urang ngajalankeun sarta urang latihan. Tuluy duanana naraek para wargi sadaya. Jangkar ditarik layar di babener keur ngajaga kasaimangan kapal samemeh mesinna hirup. Ari Karta diparentahkeun sangka nurunkeun bandera bajo. Bisi kapanggih jeung kapal sejen sabab ari beurang mah tara ngajalankeun kajahatanana. Teu kungsi lila kapal geus maju lalaunan ninggalkeun tempat nyumputna. Tetela Ki Jaladri bener-bener ahli manehna bisa ngamudi kapal kalayan hampang jeung gampang. Ukur ku sorangan Karta nangtung gigireun kamudi kapal. Panon rutret nitenan kaayaan di dinya jeung neges-neges rengkak paripola Ki Jaladri. Tembokeun ka hareup Karta. Tu omak patinjung kiring ngahalangan pijalaneun. Mun urang hayang salamet ieu kapal ulah sina malang, tapi kudu motong tarikna omak. Mun awak kapal malang bisa bahe katinih ku omak gede. Carana kieu. Ki Jaladri mapatahan bari terus ngagulak-gilak kamudi kapal. Karta ngabandungan kalayan taliti. Panon teu ngiceup-ngiceup dahayang bisa ngamudi kapal. Seor celegur ombak pating geleger mata keung. Lantaran diparengkeun datangna angin. Kacida gedena Karta rada keung sok sieun kapal kalebu. Tapi Ki Jaladri tetep tenang sabab manehna geus loba pangalaman. Geus taun-taun hirup di laut. Malah ngaranna oge para wargi. Ki Jaladri luyu jeung kahirupan nu resep di laut. Ki Jaladri teh ngaran lalanihan ti anak buahna dangaran asli nama Muhadi, indungna ti Banten bapana urang Makassar nu ahli liar di laut. Ieu angin tarik pisan kumaha mun bareng jeung hujan, naon kudu dijalankeun ku urang? Ceuk Karta bari luak lieu. Kaget nempo ombak nu pating surung ku ieu matak paur. Mun aya hujan jeung angin dibarengan ombak gede, hate kudu teteg. Pikiran kudu museur. Layar turunkeun, mesin kudu dijaga kaayanana. Sakabeh pagawe kapal kudu siap-siap pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Tak kitu carana. Deui iwal teh kitu. Ki Jaladri nerangkeun. Mun aya lauk ieu kumaha? Sabisa-bisa kudu dijauhan. Jeung ulah nyoba-nyoba ngaheureuyan, sabab lauk ieu geus tatu bakal ngamuk nguak ngawik. Akhirna urang sorangan nu cilaka. Atuh saja bati kitu pakarang jeung badil kudu disiagakeun, tak kitu carana mah. Karta ungut-ungutan. Manehna ngarasa bunga sabab geus tamah pangalaman anyar.
Karta geus teu mikirkeun kasusahna pokona mah naon-naon nu keur kaalaman rek disanghareupan kalayan hade. Nu penting namah ngajaga kasalamatan diri, susuganan hiji mangsa aya jalan nu hade, sangkan pajauh jeung rombongan bajo. Para mitra kaum dangu, kapal nu dikamudi ku Ki Jaladri. Harita geus jauh pisan ti pulo tempat cicingna atuh karta beuki panasaran. Manehna hayang nyaho pikeun nangtukeun kaler kidul, sabab ayeuna mah sakuriling bungking taya deui iwa ti cai, hese nangtukeun madhab nu opat. Karta tatanya deui leuwih taliti Ki Jaladri atoheun pisan sakabeh pananya karta diterangkeun kalayan jelas. Atuh pangaweruh karta beuki tambah, kawani beuki gede sarta teu sieun teuing ku alam lautan. Gancangna carita panon poe geus surup Ki Jaladri malikeun kapalna terus nyuwuk ngajugjug ka pulo panyumputanana. Karta ngarasa guliga hatena sabab geus tambah pangalaman jeung pangaweruh. Sadatangna ka tempat nyumput karta reureuh bari ngobrol jeung babaturanana. Nu harita geus nyararing deui, malah mah geus sayagi kadaharan nu sing sarwangeuna. Berak dalahar, karta beuki betah lantaran kahirupan para bajo teh. Tetela layut naker, ngarumasakeun sanasib jeung sakahayang, ditambah ku palaturan Ki Jaladri nu kuat, jeung babaturan kudu silih belaan, silih bantu, sangkan kuat jeung greug-greug pageuh. Cagduna heula kaayaan karta para wargi sadaya, nu geus jadi balad bajo di Laut Jawa. Ayeuna urang malikan deui carita ka tukang nu geus lila kaluli-luli. Kocapkeun Rojali nu geus lunta ti imahna ningalkeun lemur jeung indungna rek neangan pagawean. Sadatangna ka tempat tujuan Rojali gawena udar ider, neangan pagawean nu sakira kadada kaduga ku dirina. Tapi unggal jalma nu ditepungan teu aya nu mere harepan, malah teu saeutik nu ngageuh-geuikeun sabab Rojali leutik keneh, can pantes ider-ideran neangan pagawean. Jeung deui teu saeutik nu teu ngarti teu daekeun ngadedengekeun kana alesan nu diajukeun ku Rojali. Saminggu geus kalakonan harepan kalaka beuki poe. Rojali ampir pondok pangharepan lantaran tanaga geus leuseuh. Duit pamahanan indungna geus beak, pakaian kalotor, awak dekil rarudin. Rojali leleumpangan sisi jalan teu beda jeung budak yatim nu kacida miskina. Tapi sakitu lara jeung tunggara Rojali teu ngarasa sedih jeung peurih. Teu aral jeung subaha tetep gede kayakinan yen dina hiji mangsa mah manehna bakal hasil meunang pagawean. Duh kumaha ye aing geus saminggu neangan pagawean, tapi can hasil keneh wae. Sumedang geus kaubah kabeh tapi taya nu mere harepan. Unggal jalma nu ditepungan kabeh ngomong yen aing teh can waktuna neangan pagawean. Sabab kuduna ge sakola segede aing mah. Tapi sakola teh da sakola di mana jeung ti mana biayana. Pan aing mah kaayaan batan sakieu. Mak, doakeun atuh uing jeung ngarah tere hasil maksud, ceuk Rojali ngomong sorangan. Terus leumpang maju ngidul mapai-mapai jalan raya. Puluhan mobil geus ngaliwat kakidulkeun rupa-rupa modelna, rupa-rupa tujuanana. Rojali jadi nekat manehna bet hayang nyaba ka nu leuwih jauh. Hayang ngambah kota nu leuwih lega. Aripangna aya niat kitu susuganan di kota gede mah butuh ku pagawe nu leuwih loba, sabab jalmana oge loba pisan. Hate Rojali geus buleud manehna rek ka Bandung, najan can nyaho oge keukeuh rek ini tekadna geus buleud. Nya rek ka Bandung ge sakalian uing mah. Da bohongan di Sumedang mah teu hasil wae geuning. Taya jalma nu butuheun ku tanaga aing jiga nama. Ari di Bandung mah jelema loba, sugan we salah saurang nu butuh ku tanaga budak. Karena naonnya ke Bandungna pan aing teu boga duit teh. Ceuk Rojali bari ngampaan ngarampaan saku bajuna. Hatena jadi tagiwur. Reg eureun hareupeun restoran di dinya aya truk keur eureun. Supir keur dalahar Rojali nempoan eta mobil. Ceuk pikirna tuluy muter neangan akal sabab tetep hayang tepi ka Bandung. Mun aing bebeja ka supir tang tuh moal dibawa hiji-hijina jalan mah kudu nyumput di tukang. Kabeneran dituruban ku deklit. Tapi kumaha mun kanyahoan moal kanyahoan meureun kabeneran tangkal buah aing bisa naik ka dinya. Ceuk hate Rojali bari tangga. Tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu bisi aya jalma nu ngawaskeun ka manehanana. Tapi para mitra tetela kabeh ge hare-hare. Taya nu malire ka Rojali atuh teu panjang mikir.
katayep kana tangkal buah sisi jalan. Terekel naik sanggeus aya di luhur tuluy mapai kana dahan anu ngaroyom kana luhureun truk. Jerut turun tuluy mubus ka jeroeun deklit. Barang geus tepi tetela eusina rupa-rupa bongsang. Di eusi bubuahan jeung bangsa kueh. Rojali jiga nu poho kana naon-naon. Nu inget teh beuteungna lapar. Teu loba mikir tuluy ngorobet karanjang nyokot roti hiji celebak di dahar bari nyempod. Aing nyaho kalakuan kitu goreng sabab sarua jeung maling. Tapi aing lapar ti kamari can manggi dahar. Ceuk hatena deui tuluy cacamuilan ngadaharan roti. Keur kitu kadenge sora pantong ngajablog disusul ku sora mesin anu ngagerung di hirupan. Ngageblug. Teu kungsi lila geuleuyeng truk teh maju. Rojali bungah sabab taya nu nyahueun ka manehanana jigana bae kenekna diuk dihareup jeung supir. Teu geuning maju ayeuna mah truk teh muga-muga we aing salamet. Cek Rojali bari terus bijil tina jero deklit breh kaayaan jalan. Rame ku kendaraan. Supir jeung kenek teu nyahueun yen di luhur aya Rojali. Jarong jon we diharareup pateu di reret-reret acan ka tukang mah. Rojali teu wani lalawora bisi kanyahuan ku supir nu akhirna diturunkeun. Kapaksa nyusup deui ka nu buni nyelegon bari ngadaharan jero. Teu kacaturkeun lilana di jalan para mitra. Truk geus tepi ka kota Bandung tuluy nyemprung ka jalan Jenderal Sudirman. Barang tepi ka hiji parapatan leok mengkol ka katuhu reg eureun hareupeun hiji toko. Rojali meningarenya gancang manehna bijil ti jero deklit. Barang breh tetempuan di dinya di luar geus beda jeung jiga tadi. Rojali teu nyahueun di mana harita. Heuh, geuning geus tepi pasti teh Bandung meureun. Sabab rame ku mobil jeung jelema. Kudu buru-buru turun bisi kanyawan manten ku supir. Ceuk Rojali tuluy turun lalaunan. Tapi barang jerut nincak taneuh kep leungeun aya nu nyekel bari direret teh kenek molotot. Tos naon sia ti luhur ha? Ngok jamunya. Kurang ajar sia lemut-lemut kene geus diajar maling. Hayo ngaku. Nyokot naon sia di luhur? Awas mun teu ngaku dilaporkeun sia ka polisi. Ceuk kenek bari kekerot. Panon bolotot ka Rojali puguh we Rojali meni ngadegdeg. Manehna teu nyangka yen bakal kapanggih ku kenek truk. Ampun Kang. Ampun ulah dilaporkeun ka polisi Kang. Ampun Kang. Mentong umpan ampunan sia. Aing mah butuh ku jawaban. Nyokot naon sia di luhur? Jeung naik di mana maneh? Kenek nanya deui. Atuh nyokot naon-naon da kuring mah teu butuh ku naon-naon. Putus teh kanu mawa di jalan sabab kuring teh ka Bandung teu boga ongkos. Da kulantaran itu kapaksa naik kana truk teu bebeja. Taina geus tepi rek ini teh kuring mah Kang nuhun. Kenek ngahuleng. Panon melong ka Rojali nu ngalengis menta dipikarunya. Leungeun kenek lalaunan dilesotkeun leungeunna para mitra akhirna Rojali bebas. Teu dicekel jiga tadi keur kitu torojo supir nyampeurkeun pok nanya. Aya naon euy? Budak saha teh? Iya Kang, basa truk eureun teh aya budak turun ti luhur. Magarkeun teh naik teu basa keur eureun urang teh di Sumedang. Ngaja milu ka dieu darek kana mobil cenah teu boga duit. Jadi hartina mah aya budak teh panumpang gelap Kang, jawab kenek. Bari nunjuk ka Rojali nu ngeluk tungkul bakat ku sieun. Lah keun bae geus lah kitu-kitu mah jadi pikiran. Cing init jangan init. Supir nitah init ka Rojali puguh meni atoheun Rojali teh. Sanggeus nganuhunkeun leos init, gancang gagancangan da sieun disusul deui ku kenek. Mangkaning rumah sageus maling roti jeung bubuahan da puguh lapar. Alhamdulillah aing nepi ka Bandung. Tapi lebah mana ieu teh nya meni rame kieu. Jeung kudu ka mana tujuan aing nu sanyana? Ka mana wae tepina ketang. Ceuk hate Rojali bari terus lempang mapai sisi jalan. Ayeuna mah jag-jag lantaran seubeuh ngadaharan roti jeung bubuahan. Para mitra anu mulia, sanggeus lempang kira-kira 2 jam lilana, srog ka jalan kareta api. Rojali ngaraneg heula sabab di dinya loba nu dagang meni ngajajar. Rojali canyaho eta teh pasar loak Ciroyo, manehna eureun bari nitenan kaayaan di dinya tumpa tempo sagala di lalajoanan. Uru aing nu dagang sapatu meni loba. Mun boga duit mah aing rek meuli, da geus heubeul hayang sapatu tapi hanya akalnya. Ceuk Rojali dina hatena. Tuluy ngadeuketan ka tukang sapatu. Sanggeus tepi gek diuk dina peti sabun, panon molohok ka tukang sapatu nu keur nyemir.
Hareupeunana ngabarak rupa-rupa sapatu urut nu meunang ngomean teh. Rek meuli naon Jang? Pek pilih da loba tah. Teu mah majeunna Jang ieu keur ujang mah pantes pisan gresok, ceuk tukang sapatu bari nunjuk. Ku Rojali direret, tapi teu niat meuli tadi oge ngan ukur hayang nempokeun. Ngabdi mah moal meser sapatu mang teu gaduh artosna. Narek naon atuh? Tukang sapatu neuteub, ningalian we resep aralus, jawab Rojali teu asa-asa. Hai rek terus ka mana kitu ti dieu Jang? Amengan we da teu puguh tujuan abdi mah. Kumaha rek dititah ku Mang daek henteu? Mangga bade pi urang naon Mang? Rojali cengkat manehna kacida bunga heunana. Ngadengi rek aya nu nitah dina ciptaanana geus kasawang manehna bakal diburuhan. Kieu Jang. Jeung tibatan ulin teu puguhnya bantuan we nyemir sapatu. Taya opat rampasan semireun tah. Engke dibere duit ku Mang. Bisa kira-kirana? Cek tukang sapatu bari nyodorkeun pagawean. Ah bade diajar emang asal dipapatahan heula pasti tiasa. Heug atuh tah kieu carana nya ya. Tukang sapatu metakeun cara-carana nyemir. Ku Rojali diawaskeun tenget naker. Sanggeus kaharti tuluy ngamimitian digawe tetela Rojali calakan teu hese mapatahan. Rojali teu asa-asa digawena manehna ngajalankeun tugas. Kalayan ati-ati pisan. Sabab hayang kapake kudunungan ari tukang sapatu migawe nu sejen sabab ripuh teu bogaeun batur. Kabeneran deui hibet ngadadak loba anu balanya ka manehanana. Sajongjongan oge payu 5 rampasan puguh we tukang sapatu teh atoheun. Sabab poe eta haneut dagangan teh. Kira-kira jam 4 sore tukang sapatu meresan daganganana. Ku Rojali dibantuan sanggeus barangna diasupkeun kana peti gede. Rojali dibere duit ku tukang sapatu buruhan nyemir jeung digawe sejen. Rojali bungah sabab duit teh cukup keur dahar 2 poeun. Satadina Rojali teh geus boga taksiran yen tukang sapatu bakal ngajak ka imahna. Tapi tetelah henteu sabab tukang sapatu boga sangkaan yen Rojali teh budak didinya. Nu sok udar ider di pasar ulin teu puguh. Teu nyahoeun yen Rojali teh keur neangan pagawean. Harita teh sanggeus beberes tuluy nyalukan beca langanan manehanana. Leos tukang sapatu balik ari Rojali coloho. Kumaha aturanana itu digawe naon ari bieu? Panyana teh rek dibawa ka imahna hanas geus atoh aing teh. Tapi asa kieu ge untung aya milik bisa menang duit. Aya keur dahar 2 poeun. Keun bae mending ge kieu isukan ku aing rek ditepungan deui. Ceuk Rojali bari terus lempang lalaunan. Rarat reret neangan dagang sangu barang ret kabelah kenca aya jongko leutik. Di luar loba tukang beca, Rojali nyampeurkeun kadinya tuluy meuli sangu. Calebak dahar bangun nikmat hatena ngarasa teteg. Kocapkeun isukna para wargi sadaya. Rojali geus nyampeurkeun deui ka tukang sapatu teh. Kabeneran teu hese neangan sabab Rojali geuh teu wani jauh ti daerah eta. Bisi nyasab teu nyaho jalan. Tukang sapatu atoheun nempo Rojali datang teh. Gancang dititah deui mantuan sagawe-gawe di dinya. Rojali mikir, manehna rek bebeja terus terang ka tukang sapatu yen manehna teh butuh ku pagawean nu matu. Rojali rek ngadadarkeun lalakona supaya kahartieun ku tukang sapatu. Tapi can waktu aya waktu nu hade sabab kahalangan ku jalma nu rek meuli sapatu urut. Jeung aya-aya we nu ngagokan ka Rojali teh. Atuh nepi ka sore niatna can kungsi dibejakeun tungtungna Rojali teh ditinggalkeun deui bae, teu bisa milu ka imahna. Tapi ari duit mah meunang sarua jeung poe kamari. Kudu kumaha mun geus kieu yo aing teh duit mah boga tapi pagawean can matu. Asa can teteg hate teh kun isukan mah rek bebeja we moal asa-asa jeung moal ngadaguan salse bisi jiga ayeuna, ceuk hate Rojali. Tuluy ngaleos murut toko nu kamari basa manehna ngadon sare di emperna. Barang jol kadinya toko teh rame keneh. Atuh can bisa sare najan geus tunduh oge. Rojali diuk dina tembok. Panon melong ka jalan. Lalajo rupa-rupa kendaraan nu balawiri. Kaayaan beuki buri tungtungna reupeuting. Lampu-lampu moncorong ti unggal tempat jalma tetep rame. Mobil jeung kendaraan sejen taya latna Rojali ngajentul di dinya ngadaguan tutupna toko. Lamun tukang sapatu teu daekeun narima kudu ka mana aing? Sabab ari terus-terusan kieu moal bisa paling-paling namahan kasangsaraan aing teh. Goreng-goreng teh aing teh kudu bisa sare di tempat nu pantes. Kudu bisa ganti baju sakumaha mistina. Tilang bara bisa neruskeun sakola mah atuh awak-awak bersih.
Tapi iraha cita-cita bisa laksananya, cek Rojali dina hatena. Ari panon geus karasa cepel hayang sare tungtungna Rojali nyarane kana temok toko. Repeureum akhirna teu sadar kana naon-naon nu kajadian. Rojali sare tibra bakat ku capek sareng waktosna kabujeng seep.